Sampurasun sobat kiwari Baraya Sunda tepang deui sareng simkuring pun aris. Mudah-mudahan sadarek sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan teu kirang sawias-wias dina deket ayeuna oge saterasna. Sakomana ku urang kauninya yen basa Sunda teh kacida pisan beungharna atau sugihna ku kecap-kecap anu ngawangun dina kamekaran sastra oge kecap-kecap bahasa Sunda. Contohna dina kecap-kecap hiji pagawean aya sabaraha hiji pangganti kecap nu ilahar atau nu kecap-kecap kasar anu dianggap kasar pikeun ngaganti gumantung kana larapan kalimahna anu kaeusi dina undak usuk basa Sunda. Contohna kecap indit aya sabaraha hiji pangganti kecap anu maksudna pikeun ngalemeskeun atawa dilemeskeun lantaran nyumponan karena undak usuk basa tadi. Urang pedari hiji indit nya kaasup karena kecap kasar atau basa kasar dina basa Sunda anu ilaharna biasa dipake paguneman di antara jalma-jalma anu biasa atau jalma-jalma nu loma. Contohna seperti kieu. Ieu urang indit geus beurang yeuh. Tah itu seperti kitu contohna. Oge aya kecap lemesna tina indit nyaeta mios. Mios dilarapkeunana kecap lemes keur sorangan. Contohna, Pak hapunten abdi bade mios heula ka Bandung. Eta contohna. Jadi contohna bas tina kecap indit jadi mios anu larapna keur sorangan. Oge tina kecap indit lemes jadi angkat. Eta mah ngagunakeunana keur ngahormat anu lain atau anu sajen. Seperti kieu. Bapak tuh gram angkat milih ka siangan ka kantor teh, tah seperti kitu. Oge tina indit aya kecap anu kasar pisan seperti mantog. Eta mantog mah biasana dina kaayaan si panyatur atau anu nyaritana aya dina kaayaan amek atau nundung seperti kieu. Jika atuh sieu teh gra mantog. Tah kitu seperti kitu. Tah eta mah contohnya tapi ieu contoh. Oge aya kecap anu leuwih kasar nyata ngajangkor. Cik atuh ngajangkor sorangan lain eta wae tah seperti kitu. Eta contohna seperti kitu. Eta meureunnan sebagian kamekaran atau kasugihan dina basa Sunda dina danget ayeuna anu dipedar. Mudah-mudahan kapayuna aya deui eta kesempatan urang kanggo ngamedar masalah utak usuk basa Sunda. Urang cikapeun sakieu, mudah-mudahan kapayuna urang tepang deui dina konten nu sanesna. Bilih lap, like, komen, sareng subrekna.